Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ila hadratil muallif thumma ila hadratil muallif. Qad sallallahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bihim wa nawwir qulubana bihim wa hasil maqasidana bihim wa yassir umurana bihim wa barakatuh ulumihim. Amin. Syaulillahi lahumul Fatiha. Hati-hati. Ulati amat sholat duha adalah sholat eden-eden. Sholat duha merupakan sholat yang menjadi pemisah antara orang mukmin dan orang munafik. Namun baginda, karena Abdullah menyatakan bahwa al-munafiq la yusalli salat duha wa la yaqra al-kafir. Qul ya ayyuhal kafir. Jangan munafik karena itu sholat duha. Jangan munafik karena itu membacakan surat Qul ya ayyuhal kafir. Makanya duha itu merupakan ayat ciri anu bisa-bisakeun antara mukmin anu bener jeung mukmin munafik. Tinggal pilih cara dikeman. Makanya nyatakan sholat taubat. Sholat duha itu adalah sholat ciri jalma anu taubat. Ciri jalma anu taubat adalah sholat duha. Andaikan jalma itu taubat ke Allah Ta'ala tapi tidak melaksanakan sholat duha, bohong itu taubat mereka jalma. Tapi dengan duha ayatnya teruskan sehingga duha merupakan pintu rezeki. Mohon di samping duha itu ada pembuka rezeki. Oke, duha itu merupakan sholat naon ciri sholatnya jamaah anu taubat. Makanya kan dengan duha dinyatakan Allahumma inna duha wal bahabahuka Allahumma ingkana rizki bis sama fa'anzilhu. Ya Allah, andaikan rizki api ada di langit fa'anzil, maka muga nurunkeun Gusti kana rizki api. Kan gitu. Allahumma ingkana rizki bis sama fa'anzil wa ingkana fil ardi, andaikan ayat di bawah bumi, di jero bumi, fa'akhrijhu, keluarkeun ya Allah. Tuh, duha lah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, lamun tema jauh dekeukeun. Wa in kana ana qalilan faqadru, andaikan sedikit itu perbanyak. Wa in kana muyassiran fayassirhu, andaikan sulit gampangkeun ya Allah. Doa. Maka indah doa. Mana dulu soleh jelas. Tuhan doa Rasul. Allahumma inna du'a wa Rasul. Wa rawaitu pada riwayat bin Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para musnalatan sahadan subhanallah duha kana salat sunat duha ay salat tegesna salat duha tamaniya rakaatin kana 8 pirang-pirang rakaat wa sallallahu alaihi wasallam sahadan taslimin kulli rakataini dina setiap 2 rakaat. Nabi itu ketika anjeunna ngajalankeun duha, anjeunna senantiasa palaksanakeun duha itu 8 rakaat. Setiap 2 rakaat anjeunna awe salat. Jadi melaksanakan duha 8 rakaat di 2 rakaat 2 rakaat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Seperti itu tak Rasulullah. Orang dua rakaat kau masih wa aqalluha an fasalina duha dalam antara dua rakaat wa aktaruha jeung ari pangolobana duha eta karani dalapan rakaat karena secara kaul sifatna rapi tahqiq anu tertulis dina kitab at-tahqiq wal majmu' jeung kitab al-majmu' wa alaihi jeung eta tetep atas kaul al-aktaruna ari pangolobana para ulama. Di dia dijelaskan pangsa alifna duha adalah 2 rakaat. Eta teh pangsa alifna duha. Sementara pangseulna duha adalah 8 rakaat. Tuh. 8 rakaat. Sakumaha anu tertulis dina kitab tahqiq, tertulis dina kitab al-majmu'. Ya karena Imam Nawawi kuwana itu dalam patokan. Bahkan kebanyakan para ulama cenderung menyatakan bahwa ayat 8 seureuh duha adalah 8 rakaat sakumaha anu dinyatakeun ku Imam Jamaluddin Al-Qamari. Nah, ku ayat ieu 8 rakaat merupakeun panglobana ayat rakaat duha panahu maka berarti haram. Naon az-ziyadah tambahan ziyadah alaiha atatamani rakaati ziyadah biniyati duha kalawan niat duha. Ku ayat kebanyakan ulama menyatakan bahwa pangseulna rakaat duha teh 8 rakaat maka berarti haram hukumna pikeun urang nambahan rakaat lebih daripada 8 rakaat dengan niat duha. Misalnya disebutkan usolli sunat duha niat abdi sholat duha 10 rakaat lillahi ta'ala hukum. Itu menurut kebanyakan para ulama. Sakuma tertulis dengan tahqiq di kitab al-majmu'. Namun wahia maka al-tamani rakaatin eta afdaluha pangutami ayat duha alamat nalika berjalan kaulah atas kaul sifatna fil rawdati anu tumatak dina kitab Allah wa aslihatin asal Allah. Sementara menurut pendapat anu ayat dina kitab Allah ayat dina kitab asal Allah anu Rabi itu 8 rakaat lain batas akhir, tapi keutamaan duha. Jadi pangutamaan sholat duha ke 8 rakaat, ari pangseulna duha 12 rakaat. Ya, jadi 12 rakaat pangseulna cuman pangutamaan itu hanya 8 rakaat. Namun alasannya karena dina kitab Allah aslul Allah dinyatakan bahwa duha 8 rakaat itu adalah keutamaan bukan batasan akhir rakaat duha. Itu ngaliri karena ayat hadis anu bersumber di Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu nabi aslinya Jundab bin Junadah. Beliau adalah orang anu juhud setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abi Dzar. Anjeunna meriwayatkan hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 281 hadis. 281 hadis diriwayatkan ku anjeunna itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana 281 hadis
itu disepakati ku Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya 12 hadis. Anu diceritakan di dalam kitab Bukhari tanpa diceritakan di dalam kitab Muslim itu hanya 2 hadis. Anu diceritakan di dalam kitab Muslim tanpa diceritakan di dalam kitab Bukhari itu 17 hadis. Anu sasesana itu tertulis di dalam kitab hadis-hadis anu lain. Nah itu Abidah al-Ghifari. Nah, dia dijelaskan bahwa di dalam hadis Abidah al-Ghifari, in sholaita duha rak'atain lam tuktab minal ghafilin. Lamun anjeun salat duha 2 rakaat lam tuktab minal ghafilin, maka anjeun teu dicatat ku Allah sebagai kelompok orang-orang anu poho ka Allah. Berarti orang termasuk dzakir, orang anu dzikir ka Allah lamun orang salat duha 2 rakaat. Sementara al-arba'ah lamun temaan dan salat duha 4 rakaat kutilta minal muhsinin, maka anjeun ditulis kelompok orang-orang yang bikin kebaikan. Termasuk muhsin, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Berarti 4 rakaat. Lamun anjeun aya salat duha 6 rakaat kutiba minal qanitin, maka lamun tema anjeun salat duha 6 rakaat kutiba minal qanitin, maka anjeun ditulis kelompok jamaah anu taat ka Allah Ta'ala. 6 rakaat. Lamun anjeun salat duha 8 rakaat kutiba minal faisin, maka anjeun ku Allah dituliskeun, ditawiskeun, ditentukeun jadi termasuk kelompok jamaah anu bagja dunia dan akhirat. Itu 8 rakaat. Al-Ashrah lamun anjeun salat duha 10 rakaat lam yuktab alaika dzalika al-yaum dzambun, maka satu dosa pun di poe eta bola ditulis ku Allah Ta'ala. Lamun urang salat duha 10 rakaat moal aya satu dosa pun ditulis. Dalam artian Allah bakal ngajaga urang sadaya. Lamun urang salat duha 10 rakaat. Sementara Al-Din kaya asyarata lalu tema urang salat duha 12 rakaat, maka banallahu laka baitan fil jannah, Allah bakal bangun satu rumah di surga pikeun anjeun. Lamun urang salat duha 12 rakaat, mata teu kudu pake duit meuli aya bangunan surga. Duha we 12 rakaat. Bayangkeun, lamun tema urang usia orang itu ada tersisa tinggal 20 tahun deui. 1 tahun 360 hari. Setiap hari urang ngalaksanakeun duha 12 rakaat, urang perhitungan jeung Allah Ta'ala, maka berarti 360 itu geus tersedia bangunan urang di surga Allah Ta'ala. Bayangkeun kali ke 20 tahun. Sementara lain dongeng bangunan surga Allah ma'aya dina aku moal. Dijieun ku Allah Ta'ala tina ayeuna Jabal Zur, dijieun ku Allah Ta'ala tina emas. Bahkan setiap bangunan itu mempunyai beberapa kamar. Setiap kamar itu mempunyai beberapa ranjang. Setiap ranjang itu aya bidadari anu siap nyambut urang. Cadu dan moal bisa marang aya di dunia. Di surga mah bebas. Bener. Duha perlu hese 12 rakaat. Ya. Dia satu jamaah. Al-Imam Anas bin Malik di dalam kitab Syarah An-Nawawi sama halnya di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan bahwa sholat sunat itu bisa diberjamaahkan. Teu aya nu nganyatakeun haram salat sunat dijamaahkeun bae. Bukan di Sahih Muslim. Anas bin Malik pernah masuk beserta dengan ibunda beserta bibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didinya anjeun aya di sana persidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beres aya takbiran maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Anas bin Malik, maka sholatlah beserta kami. Itu dimaksud adalah sholat kawan, sholat duha. Jadi sholat duha boleh
berjamaah. Buktinya Anas bin Malik, ibunda Anas bin Malik, bahkan ayah bibina Anas bin Malik itu sholat berjamaah beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dirinya lah anu jadi ibunda Anas bin Malik meminta ke Rasul supaya Rasul mendoakan Anas bin Malik, karena Anas bin Malik itu adalah sahabat santri Rasulullah Sallallahu